Waktunya Canggih Gar, carita ngeunah dan segar. Selamat siang anak-anak. Selamat siang, Pak. Ayeuna Bapak rek ngecek PR anu kamari ku Bapak dibere. Ayeuna saha anu teu ngerjakeun PR nangtung. Sakali deui anu teu ngerjakeun PR nangtung. Tah, geuning aya nu nangtung. Kemet, maneh nangtung berarti rumasa teu ngerjakeun PR-nya. Sanes, Pak. Kunaon atuh? Henteu, ieu mah Kemet mah karunya we ka Bapak. Tadi nangtung nu maturan.